ulah dieuna terus acak-acakan negara urang dipimpin ku Pak Harto ngayakeun reformasi supaya aya kerapihan. Ternyata gagal reformasi di Indonesia. Maksudna arek miceun KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Cek bahasa batur mah baheula zaman Soeharto Makoris korupsi hanya di luhur meja, kuari mah jeung meja-mejana. Anggeus-angeusan. Urang kuari geus lain rahasia di negara urang model kos ieu bok-brokna. Kahareup ulah boga perasaan bakal leuwih bagus. Ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Poe ieu sakieu poe isuk mah leuwih parah. Terus kadituna leuwih parah. Baheula mah murid ka guru sakola isin ngahormat. Kuari anak murid nampiling guru. Bongan guru na ngabogohan murid. Salah guru naken hatu dibabawa pelecehan pan lamun guru mamawa anak murid eta teh pelecehan. Tapi geus lain rahasia pan ayeuna. Bandung 60% gadisna ieu pelajar geus teu gadis deui. Geus dicarolokan ku guru. Coba eta Jakarta 60% dari sekian wanita hilang kegadisanana. Tangerang mau bejakeun persena leuwih parah. Gusti Allah araringgis. Iyalah zaman urang kuari. Tugas jangan bebener makhluk Allah moal ngantep makhluk terjerumus dina kagorengan. Tetep bae Allah ngutus hiji ulama bere ilmu ku aing sia jangan beberes makhluk. Dua umaro lelempeng tah jasia mau boga kakawasaan. Mun bareng kerjasama ulama jeung umaro satu tujuan misina adalah ngagungkeun bangsa negara jeung agama. Atuh luhur bangsa Indonesia nya lobaan nya palinter nya luhur nya potensi ujianana jadi raja di dunia. Amerika eueuh nanaonan, Inggris eueuh nanaonan, Prancis eueuh nanaonan. Sebab di Indonesia mah melak hui jadi emas. Melak hui teh jadi emas. Asal huina dijual belikeun ka emas. Artinya subur jasa di Indonesia. Naon bae aya ngan ngelolana. Lain teu bisa, lain teu mampu. Urang teh bertekuk lutut di hareupeun sang raja Amerika. Satu kali gagal memilih presiden, negara akan hancur. Iyalah kuari. Terus korupsi makin menjadi-jadi. Urang mah ngan sakadar ngadengikeun korupsi bae duitna teu neuleuh. Jeung sabodo urang mah dipanggil moal korupsi di mana tuh? Itu jadi nanaon. Ngan sakadar kabeh aya bahasa tidak boleh merugikan negara sekian juta akan ditangkap. Ternyata batur mah triliunan merugikan negara. Ya biasa-biasa bae. Tayelah urang hirup di negara nu kos kieu Allah ngutus ulama jangan beberes. Paing dibere ilmu sia cek Allah. Tuh nu mabok ku sia toel ulah mabok gitu. Nu zina ulah gitu. Ayo ngomong terus ngomong. Ulama teh dibere ilmu teh jangan lempeng. Mandak ulama teh ru'atun nas, tukang ngangon manusia, ru'atul khalqi, tukang ngarapihan manusia. Dirapih-rapih ku ulama sing hade ieu halal, ieu haram, ieu halal, ieu haram. Ulamana nu jadi pagerna nabrak.